urang boga wudu bagus. Luar biasa. Eta teh termasuk kana wiridan waliin min auliyaillah. Lamun aya jelema geus dawamul wudu wali bae geus ka situ mah. Carang nu bisa jelema dawamul wudu teh carang, nu macak carang. Tidak bisa mempertahankan wudu karena bobos terus. Yang bobos ya. Tutup. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cek Imam Jalal maradon yadurruhul ma gering anu ngabahayakeun mun make cai. Jadi geringna mun make cai bahaya. Kok bisa kitu sih? Kan tadi geus ieu teh kan nyaritakeun wudu. Nyaritakeun wudu teh make cai. Kuari geus teu bisa make cai kitu. Geus teu bisa make cai lantaran gering. Berarti geringna teh nu geus teu nu bahaya make cai. Teu bisa make cai kakarak tayamum. Salamun teu diadukeun ka ditu bakal nakak umumana tersae. Di awalnya wa in idza kumtum ila sholati di mana maneh rek ngarepkeun ngalaksanakeun salat pagsilu wujuhakum wudu tadi kuari mah teu bisa make cai lantaran gering wa in kuntum margo mun maneh gering patayammamu tayamu geus geringna gering nu teu bisa make cai ulah nurutan paham nu anyar kuari pokoknya asal gering we tayamum gering nama teh sapira nyeri kutil doang tayamum jadi gering teh geus sarua bae salesna saeutik nah tayamum ulah kitu ieu mah gering anu bahaya mun make cai saeta kakarak make lebu tayamum ngaranna luka di dia ye sek be misalnya tabrakan atau borok di dia perban kan otomatis cek dokter ini jangan kena air ya sekitar 15 hari ya saya kan keputusan dokter teu meunang kena cai lantaran dokter nyahoon mun kena cai angel kacager guys berarti di dia diperban tidak anggota wudu anggota tayamum malah mah anggota tayamum diperban tak ieu teh ya make lebu tayamum make lebu teh nu ieu na doang ieu mah jagjag wudu berarti urang wudu heula salat wudu biasa bae wudu adieu kalau ieu biasa wudu heula ka dieu dia wudu tah kalau ieu kan can ka wuduan ya kalau borok perban can kawuduan nah ieu tayamum heula di jero wudu tayamum sehingga ada lain geus beres wudu kakak tayamum lain di jero wudu tayamum nah ieu beres urang make olap heula tayamum heula oke dicaritakeun fatayamum suaidan thayyiba tayamum nayamuman ieu beres ieu beres tayamum karek cai deui ka dieu biasa geus ka dituna beres teu kudu iadah teu kudu qada teu kudu nanaon atuh heuh pelbah ieu tayamum teh pelbah ieu urang tengah-tengah wudu pas ieu beres tayamuman ieu kuari ieu tayamuman ieu jadi ulah waka ka dieu langsung tayamum beres karak wudu deui terus tuh kitu lamun geus kagoler rek ieu mah ngagoler bae di rumah sakit tapi ai jeruk mah beuki arti osok kene asup kene ngobrol biasa kan ngagoler bae ka ieu banyak kitu tah panas gak boleh kena air cek dokter ini mah tugas pokona teu meunang kena cai bae panyakitna naon ge di rumah sakit mah hese jadi impus nah ieu kumaha urang jagjag biasa tayamum biasa ya tayamum kayak bakal diceritakeun ieu cara tayamumna ieu mah kan kudu tayamum bae lah mum ka dieu salat bae Allahu akbar jadi cenah pikir ya tu salat teh geus atuh teu bisa nang salat di rumah sakit asana wah di rumah sakit salat
rumah sakit. Nyiblat mah bisa nyiblat di belakang. Ya sampai Allah. Ruku kuari. Rada saya 3D. Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Sami Allah. Sujud kuari bisa-bisa orang gitu. Allahu akbar. Ya ada kaliru sujud jeung ruku. Anu bagus lo make kenek. Apa di sholat ya ke anakna. Guys. Ya, ngabejan ka mah. Mah, apa nangis kieu bae ka koleh. Bah, takbir bah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Teh apa eta supaya nurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak kan mantak kudu mondok ke ulah sakola bae tah, kudu ka kitu tah tolol. Jang nalkinan abah tah. Di mana keluaran FM anu betus kos kitu mal bisa. Mondok cak aja mondok goblok. Tah, ai mondok papan bisa. Atau kuari ngaji sareng bapak iki mondok kene. 2 jam tapi mondoknya. Iya beneran nih mah, kiai jeung santri atuh geus nyarana mah aja. Enggeus ngaji. Ngan embungnya lagi praktek mah. Ngaji mah. Anak. Ya bisa nalkinan abah. Bisa bah, jawaban pula memondok. Nalkinan abah. Mengahin kan, nyepel kan. Coba lamun ka mana eta si Jaya aya. Ya, apa di sholat nalkinan. Naon dah talkin. Insyaallah. Wih, aipan sih dokter Andes, Pak. Dokter Andes tinggal dokter Andes satu apa? Ya kula mah teu bisa nalkin. Boro-boro nalkin kula ge sholat. Eta pan rugi jasa beak sawah sabaraha hektar. Beak sabaraha hektar eta yang jadi dokter Andes teu bisa nalkinan abah etan rugi amat eta kolot. 5 hektar beak jang neangan akademik. Tapi ternyata abah muriang teu bisa nalkinan. Tapi ieu mah tah nu teu beak sabucu-bucu acan digerakkeun dia abah ieu pangnalkinan kan. Siapa? Ada teu beak sabucu-bucu acan. Aya, Pak. Yes, bulan nalkinan. Anu ngolon, Bah, ngolon. Des, tayamum nantot, Bah. Entos. Mun can ku kula ditayamumankeun tuh pan nyawa. Mantep jasa eta. Nyawa sah nyawa teu naon, pokona mantep bae lan. Aduh, harus tidak. Aya nu teu ngasahkeun di tayamuman ku batur. Aya. Di mana nyokotna? Idza kuntum ila sholati. Kadieuna wa in kuntum marbo fatayammamu khitab da kasaha. Jaed. Mun anjeun gering jaed atuh anjeun teh kudu tayamum. Pan syarat jeung jawab teh kudu akur. Maknya mun anjeun gering jaed Umar tayamum sia kan nita kajaed nu gering lah jaed anu tayamum Umar tah eta bahasa mun diusul pikikeun rame moal mah hisa bulan 2 jam ge geus dikelitrikan betul ngomong eta bahasa Al-Qur'an diusul pikihan wah arang ngabongkar kos kitu teh. Wa in kuntum mun anjeun teh mardo gering jaed misalna patayammamu atuh anjeun jaed tayamum. Jadi itu udah kadaed teu meunang ku ari nu tayamumna kieu bae biar nu gering lagi jaed. Ku ari kumaha lamun nu gering na ki jaed di tayamuman ada ku Ki Umar diistilahkeun sebab tetep kitab ka ki jaed. Kudu ki jaed bae nu ngalaksanakeun. Bab tayamum mah bab tayamum kudu sorangan beda jeung wudu. Lamun wudu mah diwuduan teu nanaon lantaran ai wudu mah asli tah mah. Abah pangwuduankeun mangga. Wah, geus diwuduan ku anakna biasa. Niat bah. Kalau diwuduan ku anakna jadi. Ku anakna ku incuna ku tetangga jadi. Asa ulah ku bebenena bae. Batal. Beres jadi. Tapi perbah tayamum mah diistilahkeun mun ku batur. Tapi nu mutamad tetap masih keneh meunang. Nah, sebab naon? Sebab aya alternatif ka ditu da geus kudu tayamum ieu mah salat da, salat li hurmatil waqti geus bisa tayamum acara berarti ka baku karana. Geus bae salat li hurmatil waqti. Abah mah nu salat sorangan bae, salat li hurmatil waqti. Allahu akbar asal ngadenge azan, Allahu akbar salat. Ngaranna ngahormat tok ngan kana qodho. Tadi mah cerita Abah talkinan di sholat ya. Mangga Abah, ayo gerak. Tuh, langsung. Tok.
anakna anu ngomong di dia di sijigir takbir bah Allahu Akbar abahna kieu nyetel ge abahna ge mondok Bismillahirrahmanirrahim anakna anu ngomong Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin anak tah di sisi maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kan urutan panjangna teh ngaran ditalkinan teh dibejaan lah bahasa ketosna mah dibejaan talkin biasa nu paek meureun ayeuna wae magdubi hese mah ngomong jeung kurang lembur kos ieu hese wailil magdubi alaihim waladdallin ulah baca surat jelema gering suratan kada maca surat amin bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbika kabahna paeh di dieu aing ngasalah ye ulah make surat gitu kudu kudu ye dupung nu parduna ge nu anu parduna ye dicoceng teu tayangan teu naon kitu ngaranna teu wudu acan geus teu kudu make surat nya ada talqin teh takon kitu ieu baru kunna bae ghairil maghdubi alaihim waladdallin ruku bae Allahu akbar Allah itu nya mah meunang ngomong ruku ge jangan mah teu salat ieu atar abahna bae ulah ki oh kuari ruku ye atuh bah tak sarwa jeung ada tikus kayak gua gak omon tuh sarwana sama kos gitu nah iya talkin teh kos gitu nyetel bapakna ustaz santri anakna nyantri bakal nyetel terus tidak sami Allahu liman hamidah sami Allah ngabejaan besi salah kan keliru ngering mah Allahu akbar sujud dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar rabbighfirli warhamni biasa terus dengan tangan assalamualaikum warahmatullahi beres geus masya Allah nikmat asal 1000 hiji 1000 hiji kajian kumaha ge teu bae eta hese kos geus geus salila aya akal kene mah wajib urang salat tuh wa in kuntum marbu lamun maneh gering marlan yadurul ma mun make cai bahaya teh imma angel kacager wa imma gering nu mantak ngabahayakeun teh bakal cilaka ka dituna leuwih parah aya anu angel kacager kitu bae aya nu leuwih parah mun make cai tahu make cai begitu teh ulah make cai jadi berarti mun make cai angel kacager kitu bae ngaganggayeun disebutna teh atau mun make cai leuwih parah eta ulah make cai tayamum berarti tayamum ieu patayamum sa'idan thayyiban jadi kedua awala safarin atawa anjeun teh aya dina keur beberangkatan wa in kuntum ala safarin mun maneh kaayaan keur beberangkatan nyaba ai prakadieuna falam tajidu ma anjeun terek salat teu manggih cai fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum urang berangkat ke mana kuari ka Pandeglang ari encan waktu salat mah tayamum mah teu meunang ieu kayak geus asup waktu kakara beda jeung wudu wudu mah wudu terus bae urang boga wudu bae bagus luar biasa eta teh termasuk kana wiridan waliin min auliyaillah lamun jelema geus dawamul wudu wali bae geus kitu mah carang nu bisa jelema dawamul wudu teh carang nu macak carang tidak bisa mempertahankan wudu karena bobos terus nyawa bobos ya hitut itu nu macak hitut bae naon pan barang daharna tadi bae isuk-isuk teh kapan wudu kemudian ditambah ku endog kurang asak kadang-kadang mantang tempe eta kapan bibit hitut eta bibit itu tetep begitu tah. Jadi urang bae bisa mempertahankeun moal kajian kumaha ge lantaran atuh mendesak keadaanna darurat. Darurat eta bibit itu teh diayakeun ku urang di dieu.
tak lu bisa mempertahankan hitut sote daharna api inon ya dari ndog bung kecuali beberapa doang atuh etan dan lain sebagainya tak eta kagarak bisa mempertahankan atuh ibu cabrok aya naon di dahar aya naon di moal bisa mempertahankan nanti naon andai kata teu bisa mempertahankan wudu teu bisa kuatnya cuma 1 jam itu wudu deui itu teh wudu deui kajenteun keur naik mobil orang keur 120 bebe jaga supir ada apa batal aduh supir kok krem amat ya batal ya jangan cai wudu eta hebat wali teh kos kitu ya, sudah berangkat deui set 120 tetap batal deui cak supir aing mah aya eureun wudu kitu mah di restoran mantap di restoran ieu wudu batal henteu aing sial boga bos cak supir goreng teh nasib aing boga bos aing di restoran teu batal tah wudu aing di tengah jalan tah wa in kuntum mun marane saparin aya dina perjalanan nyaba maksudna ti dieu ka Pandeglang ida kuntum ila salat maneh rek arepkeun salat kabeneran aya dina perjalanan nah pengen cai barang ka masjid eueuh cai ka salat eueuh cai nanyakeun ka masyarakat di dinya oh di dieu mah geus aya saminggu mah eueuh cai di dieu kumaha teh eueuh bae eueuh cai aya setik-setik jang minum doang aja teman di junub kami ge tayamum cai burung di dieu ega tayamum fatayammamu sa'idan iba tuh aya atur datar kos kitu engke diaturna di fikih ieu Qur'anna tah ngabongkar datang ka jadi fikih ijma ngaranna lain pagawean urang pagawean mujtahid Imam Syafi'i Imam Hambali Imam dan selanjutnya teh kos kitu tah ieu sapar ratapan umum wa in kuntum ala safarin mun maneh teh aya dina keur perjalanan keur nyaba musafirina keur dina nyanyabaan kapan ai musafir mah aya deukeut aya jauh ti Cilongok ka Picung ge eta teh geus sapar keneh bae urang datang ka Picung dur waktu salat azan dikumandangkeun neangan cai di Picung teh eta patayammamu so ieu keur carita keumumanana iya datang ke mana? Iya saparna iya. Au ala saparin teh make koin mana? Ieu teh umum. Sakumaha tadi mah marbo. Nah ieu anu nerepkeun di kaidan saparna sapar tawil. Ieu adalah ulama. Mentak nah ieu pagawean ulama kos itu beunang ti mana? Didukung ku hadis nu mana? Didukung deui ku keterangan nu mana? Ieu panjang cerita. Ieu mah keur carita kaumumanana au ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyib au jaa ahadum minkum minal ghaib atawa maneh datang au jaa ahadun atawa datang salah sahiji di antara maraneh kabeh minal ghaib tina ghaib ai ghaib mah tadina mahalul ghaib tempat WC teh goib jarana tapi nu dimaksud di dieu mah dasa boga hadas berarti ieu teh bahasa kinayah teh maksudna daa ahadum minal goib teh nyana ngaluarkeun kotor baik di hareup maupun di tukang boga hadas leutik teh kurang tapi batal wudu berarti kieu teh missing batal wudu berarti ku sebab missing lantaran di dieuna neangan cai cai falam tajidu ma'an jadi fatayammamu sa'idan thayyiba batal berarti tah jelema ngising batal wudu mun teh mah aya cai wudu di salat teh ngisang heula wudu boga hadas berarti mun salat ngisang heula karak wudu mun cai fatayammamu sa'idan tayyib aula mastumun nisaa
atawa maneh ngusap ke pamajikan antol jeung awewe anu lain mahram saeta teh falam tajidu ma'an teu manggih cai idza kuntum ila sholati maneh deuk salat geus asup berarti waktu salat saeta teh idza kuntum teh deuk salat di mana deuk salat geus asup waktu salat saeta pan perbedaan jeung tadi dina wudu ai wudu mah memek asup waktu salat ge wudu teh lah masalah idza kuntum ila sholati maneh rek salat mah engke jam 12 leuwih tapi wuduna ti kuari sah bae wudu kuari pake salat zuhur masalah wudu mah tapi lamun urang kuari tayamum persiapan jam salat zuhur sah Menang nyokota ti ayat-ayat eta kene idza kuntum ila sholati di mana maneh rek ngalaksanakeun salat berarti lamun deuk salat bagus asup waktu salat sebab deuk ngalaksanakeun salat moal aya salat dilaksanakeun lain di luar lain di jero waktu berarti ieu teh geus asup waktu salat geus asup waktu salat neangan cai cai lantaran boga adat mantes antol jeung awewe mantes antel jeung lain mah rom jeung pamajikan lah misalna olama sumun bisa di dieu teh bahasana bahasa nisa mah panjama ai jama mah min syagil umum berarti jeung awewe termasuk pamajikan urang nu lain muhrim pamajikan urang nu mantak urang dikawin ge lain mahram berarti batal urang jeung pamajikan cak Muhammadiyah mah teu batal cak Muhammadiyah mah antar urang jeung awewe teu batal teu salah asalna mazhab. Tapi lamun mazhabna tetap Syafi'i batal. Lamun mazhabna Hanafi teu batal sebab mazhab Hanafi mah ngamaknaan lamastum teh di mana jamatum. Mentek wa in kuntum jamatum man nisa mun mana maraneh mantes happy. Jeung pamajikan mantes jima jeung pamajikan kemudian rek salat neangan cai eueuh cai na ila fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum jadi Imam Hanafi ngamanaan lamastum teh jamatum kecek Imam Hanafi mah kulantaran jamatum jima antol mah jeung pamajikan teu batal antol mah jeung awewe lain murim teu batal sebab lamastumna di mana jamatum mun jima jeung pamajikan batal wuduna ai sakadar antol mah teu batal Imam Hanafi mantap kurang sok ditaklidan ari ka Mekah lantaran di itu teh loba orang Pakistan, loba orang India nya nama kadi nu katempo urang keur toab antal deres jeung urang Pakistan jeung urang Libanon mah ai eta jeung urang negro nya hideung nya batal urang takroni urang Habsah eta teh bae batal bagus deuk tujore batal bae kadang-kadang lah ai ieu mah non kadang-kadang leungeun mah bisa dipertahankeun ku urang makruh ge kieu padahal makruh toab urang kieu makruh teh beunang sebab eta mah kitu masih dakap sebab ai toab pan ulah didakap kudu biasa bae kieu tapi orang mempertahankan wudu na kieu bae diasupkeun ku urang kana ihram ka dieu bisa bae geus lah tapi pan suku urang mah kikian nyana mah pan waduh sakumaha kabadungkul pan brak atuh urang ngahindar nyana teu ngahindar atuh batal deui bae ya hararese amat hese kajen kuku mage salamet 2 puteran ka 3 puteran antel salamet 4 puteran ka 5 puteran salamet ka genep nganggeulkeun 7 antel pan tinggal hak makanan ada hak sial budak batalkeun aing ye cek Allah teh tuh ku hese-hese teuing Hanafi pake taklid atuh tuh lantaran cek mazhab Hanafi mah jeung awewe teh teu batal nya mah saya urang taklid gusti abdi bade toab taklid ka mazhab Hanafi nu teu ngabatalkeun wudu yen lalaki antal jeung awewe beres toab bawa geus urang antal atuh kudu batal-batalna aya orang Pakistan toel cek pemajikan butual toel teu batal tuh bobogohan gitu mah eta mah bobogohan mah lain masalah mata tah urusanna ieu mah teu batal tungtung lah kertas ribut bejeng pemajikan ka eta kos kitu tah nya mak mazhab Hanafi mah lamastum teh di mana jamatum tanya urang Hanafi kok berani sih lamastum di mana jamatum oh Gusti Allah teh maha sopan santun lantaran Gusti Allah mah teu ngabahasakeun kana nu jore dibahasakeun ku nu jore
Teu. Nu sok kabahasakeun jore mah urang rawa kidang. Teu jore mah. Dia ewe dia emang dari bawah. Eta far kadenge ku urang Cilongok mah nu lemes atupan buringkak bulu. Ya Allah ya Rabbi. Ya, ewe dia tadi ajak emang. Eta far urang mah ngomong ewe teh. Ya Allah. Maksudnya cewek nya teh ngan geus biasa bahasa itu ewe. Tah, eta teh bahasa goreng. Lain cerita-cerita ieu mah keur carita beneran. Ini melu dibuat dewe lurah teu jero-jero acan. Kira-kira itu bahasa. Mal kaartian urang Bandung mah naon teh teh? Itu maksudna milu dibuat di pamajikan lurah teu jero sawahna. Milu dibuat di ewe lurah teu jero. Paneta aduh. Wah sia milu dibuat di ewe lurah kumaha teh? Di pamajikan lurah. Jadi berarti pamajikan lurah ngajak dibuat. Nah, sawahna aja teh jero deet nu cara kurang mah. Atuh geus bahasa kitu tah mah. Tapi eta kunyana mah atuh ku bahasa itu bagus we. Terus Allah mah mun ngabahasakeun jima teh wati sopan. Make kinayah teh jima. Eta bahasa-bahasa Gusti Allah. Jadi sopan. Geus bahasa lamastum teh dijimakeun lantaran sopan na Gusti Allah. Lamastum teh bimana jamatum geus kinayah atutna lamastum bimana jamatum kitu cek mazhab Hanafi. Lantaran beberapa hadis daritakeun annan nabiyya jamaah, annan nabiyya lamasa, annan nabiyya loba hadis nu nyaritakeun Kanjeng Nabi jima make bahasa langsung. Mas kinayah berarti kitu cek mazhab Hanafi. Oh, ai anjeun sampai bisa lamastum eta bisa makekeun lamastum henteu make jima kunaon? Cek Imam Syafi'i bahasa teh aya bahasa hakikat aya bahasa majaz. Selama bahasa bisa dipakekeun hakikat teu make majaz. Majaz atuh mah hese-hese. Geus lamastum teh hakikatna teh eta adalah ngusak atuh ngusak teh teu make ngahesekeun urang bojong. Urang cikupa nu teu ngaji lamastum di mana jamatum pada eta teh kudu ngabahasakeun kinayah atawa majaz. Riwos aing mah salila make bahasa hakikat bisa hakikat mah ulah make majaz-majazan. Jadi bener kabeh ja. Hanafi ja bener. Mazhab Syafi'i bener. Nu teu bener mah Muhammadiyah. Nu teu ngamazhab atuh aing nya turut mah aing nurut ka Hanafi, no problem. Nurut ka Imam Syafi'i mangga. Ieu mah ngamazhab henteu ijtihad teu becus, tapi sosolonongan teu guguk. Tah eta hese kos kitu. Tah, aing mazhab teu mantak daun sadar diri aya mazhab padahibul arba pek deuk ka mamana oge. Asal make mazhab sebab deuk ijtihad deui ulah-ulah ku bangsa kiai nu baheula ka dieu kuari keterukeun ilmu sia ngadu jeung aing sia datang aing lupa mah dia teh ieu dia bahasakeun wa in kuntum mardo bae moal becuseun ka jeung kumaha ge lah moal ieu ukuran mardona datang ka mana ai urang mah pan Syafi'i maradon ya durhul mata eta menang mazhab Syafi'i tak kulantaran jangan mah misalnya teu make ulama gering mana ieu. Katanya gering yang membahayakan kalau pakai air. Dari mana kamu? Ayo, dari mana? Bisa, bener lu. Selamat lu, gak bisa gue tempeleng lu. Ayo, dari mana lu? Marodonnya mardon, mardonnya mardon. Maron mana? Yang membahayakan pakai air. Itu kata siapa? Kan eta nu ngabahasakeun gitu teh ulama. Menang nyurtil tidauhan Kangjeng Nabi. Loba geus hadis teh ceritakeun teh eta pan ulama. Atuh mah teu percaya ka ulama. Atau asakna bae geus tak menang Imam Syafi'i maradon ya turul mah geus ngeunah berarti kakarak nyeri ceuli-ceuli mah teu menang tayamum atuh si ade beuti di lembur si kurang tayamum nyeri ceuli ambo budak emang bahaya memakai cai henteu sih malah masuk di caian atuh tayamum teh katolol eta saya lah masuk make hakikat bae cek Imam Syafi'i dia sebab mesti kena bisa mati hakikat temenang ngagunakeun majaz. Nah iyalah lamaskeun nabi mana hakikat. Geus kamu dihakikatkeun lamsu teh adalah ngusap. Antel di mana aranjeun antel jeung awewe baik eta pamajikan maupun dengan berarti batal wuduna ana deuk salat lantaran batal wudu. Wudu mun maneh teu mengicai fa illam tajidu ma'an
Falam tajidu ma'an maneh teu manggih cai fatayammamu sa'idan thayyiban tuh tayam instruksina fatayammamu sa'idan thayyiban mazhab Syafi'i turaban tahira lebu tina taneuh maksudna taneuh anu geus lebu nu suci. Tapi lamun luar mazhab Syafi'i mah kaya ning mazhab Hanafi nu bisa dipakekeun kana tayamum teh bahasana mogan Gusti Allah make bahasana gitu sa'idan thayyiba lamun memang bener-bener ieu sa'idan di mana turab pasti Gusti Allah ngabahasakeun cek Imam Hanafi ieu fatayammamu turaban tahira turaban thayyiba tapi Allah ngabahasakeunana make bahasa fatayammamu sa'idan di sa'idna dinya teh di mana suud teh hartina anu bisa digunakeun kaya ning atuh kapur ge eta termasuk kana sa'id di mana sa'id kapur sok pake nyanyi mah dah. Eta bisa pakai tayamum cek Imam Hanafi mah termasuk karena cadas digali ku urang dihandap kemudian aya cadas wadas besi cek cadas ke kampung cadas deh ka ditu wadas aing nekal cadas teh ka ditu tayamum wadas di urang mah eta teh dilemeskeun bisa termasuk karena batu-batu dilemeskeun bisa pakai tayamum lantaran bahasana ge adalah sa'idan thayyiban penting suci. Eta teh Imam Hanafi mah luar biasa. Anu bisa wadas, bisa kapur, bisa batu kali. Eta teh dibebek-bebek dilemeskeun pakai tayamum silakan sebab Gusti Allah ngabahasakeunana make bahasa sa'idan thayyiban. Cek Imam Syafi'i teh bisa tetap sa'idan di mana turab. Di mana Imam Syafi'i nyandakna lantaran Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi rek salat wih ti pangperangan cak geus rek salat cak Kangjeng Nabi kadi coba wadah cai neangan wadah cai eueuh coba wadah cai aya tapi eueuh cai coba ka belah ditu saya coba ka belah itu saya langsung Kangjeng Nabi tayamum kana taneuh langsung hakada kilah tayamum salat Allahu akbar nu kasaksian ku sahabat adalah taneuh nu ku Kangjeng Nabi pake tayamum berarti ieu bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an fatayammamu sa'idan ieu dijelaskeunana ku hadis Kangjeng Nabi bari dipigawe ku Kangjeng Nabi migawe tayamum make taneuh atuh sa'idan di dinya teh taneuh cek Imam Syafi'i geus ulah hese-hese tuh gitu. Engke tenang heula. Tadi dicaritakeun boga hadas tayamum heula. Kemudian atuh hadas gede tayamum, hadas leutik tayamum. Mantap ieu tadi lamun mazhab Hanafi, lah mas tungun misa. Bade teh ngaji mah pamajikan hadas gede berarti atuh tayamum hadas gede mandi berarti. Gak ganti mandi tayamum mah kitu keneh bae teh kudu gugulingan. Tahu neangan sa ember gurul. Numantak iya ta fatayammamu sa'idan thayyiba. Cara tayamumna famsahu biwujuhikum wa aydikum min usaplah kumane wajah marana kabeh wa aidikum jeung leungeun berarti dina tayamum beda jeung wudu ai wudu mata dipagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal mirfaqain nah ilal marafiq wa arjulakum ieu mah lain famsahu biwujuhikum wa aidikum usap lain pagsil usap famsahu matsu usap sareng lamsu ayo langsung antol ayo mah usap amsahu ngusap marana kabeh bujuhakum kabeungeut marana kabeh wa aidiakum jeung leungeun marana kabeh datang ka sikut biasa nah ieu cara dua doang tayamum mah dek junub
hadas gede tayamum mah pamsahu biwujuhikum wa aidikum. Hadas leutik tetep we pamsahu biwujuhikum wa aidikum. Sakitu kan carana kudu niat ibadah mas. Ieu tane tangis beres di dia tane lemas. Karena wadah 2 kali doang cincin buka dek tayamum masih ada. Cincin Kangjeng Nabi Sulaiman. Lah. Dek sabelah doang, nu ieu diantepkeun heulanan. Teu naon? Nawaitu tayammum. Belum kok diangkat berarti. Beres. Sabelah ieu jang ka dieu. Carana kieu. Tarik ka dieu, puterkeun ka dieu. Tuh, lempengkeun ka dieu. Paskeun ka jempol. Tinggal sabelah deui kan, sabelah deui itu, sabelah deui. Ieu tinggal ieu doang, dorbatain. Jadi 2 kali pukulan. Tinggal ieu doang. Pak. Tempelkeun ka dieu. Tungtung ala tungtung, tuh tungtung. Puterkeun ka dieu. Tuh, paskeun jeung jempol. Geus beres. Sakitu doang tayamum apa hari mah wudu tayamum kitu keneh. Nek sakaligus 2 teu naon. Ka dieu tah. Plek. Sakali deui. Kali geus 2 tuh. Nu ieu jeung ieu, nu ieu jeung ieu. Cakan ditangkal Ambon keur naon nya. Dijauhin. Ayo jangan ada uduk bae habak ke dirinya. Beres. Itu tayamum. Itu sakit gitulah tayamum mah. Teu kudu kieu, teu kudu. Ieu kalebuan teh tah, kalebuan teh. Lamun tayamum cara dipraktekkeun cara wudu pohara. Adalah beres tayamum cak pamajikanna momonon tanaon ieu. Hidup lebuh atuh lain sih jadi ibadah atuh. Ieu na nu lemes, ieu na nu lemes. Asal aya bae di dieu. Teu kudu dikieutukeun. Kita lagi pam saud 2. Mantak di dieuna dina piki dijelaskeun. Na ieu pamsahu biwujuhikum wa aidikum ma'al mirfaqain bidurbataini 2 pukulan cek bahasa santri mah. Dia 2 pukulan teh 2 kena teh. Tuh, 2 kituan sakali jang beungeut sakali di dorbatain ngaranna 2 kali ngala ngan ngalana make dorbu. Dorbu teh dipukulkeun ka dieu. Sanempel-nempelna kitu bae. Lain kudu kieu. Sia. Ye. Tah mangarana lain dorbu atuh kos kitu mangarana. Eta mah nyiung sama. Atuh tah mah bila perlu tah mah nitah batur, make batok adekeun batok. Ka ieureun. Abah nu kieu sia nu ngucuran. Abo teu kudu. Dorbatai tah kos kitu dorbatai teh. Dia, nah gitu, mentah kudu belajar ge. Carana kitu tah mun urang teh lamun 2, langsung kan ka dieu tuh. Cek. Dia tuh sabelah ka dieu. Beres. Mun sabelah bae mangga ka dieu. Mun deuk sabelah ti dieu heula. Tuh. Ieu na ulah diantalkeun ieu tah. Tah. Sabelah. Teh. Nu ieu heula tah ka dieu tuh. Jang belah dieu. Beres. Jadi kos kitu tayamum teh mun deuk sabelah carana kos kitu mun 2 bet. Nawaitu tayamum. Beres. Kita kudu ada janggotan gitu, Bro.
Lain wudu ieu mah lain. Eta junub kitu, tayamum junub kitu. Geus beres ka junub, bari tayamum salat. Cara tadi kene. Sarua bae. Geus fatayammamu sa'idan thayyibah. Imam Syafi'i mah sa'idan thayyibah teh lebu urang bermanjur lebu teh taneuh. Bata teu bisa urang mah bata. Urang teh tayamum batu bata meunang di Cisoka. Anu kurang pati asak buatan Cisoka mah. Ngan rada beureum doang ditipu urang. Kabelah dieu keuna kabelah itu mah tetep arasak. Kumaha meulungna bae eta mah horeng. Ditutuhan ku urang deh. Ayo dipake tayamum teu sah, sebab geus dibeuleum lain turub mukos kitu mah. Batu bata. Atau kada wadah ditutuhan ku urang pake tayamum teu sah. Imam Syafi'i mah taneuh bae geus pokona mah. Taneuh saaya-aya nu ditaneuh. Saaya-aya taneuh deuk kunaha bae bentukna hideung. Coklat, cara di Mekah mah atuh kos kitu bentukna kos kitu. Cara di dekat Mesir mah beureum, cara di urang taneuh beureum. Hideung kumaha ayana bae. Tapi mazhab Hanafi mah wadas bisa, batu bisa. Kemudian atuh segala rupa bisa. Besi mah teu bisa besi. Mazhab Hanafi mah teu bisa teu ngameunangkeun tayamum ka besi. Ieu besi tau ka kayu teu bisa. Kayu mah teu bisa mazhab Hanafi mah. Kayu. Teu bisa besi teu Ahmad Hambal bisa atau Maliki. Ka besi dan soidan thayyibah teh Imam Maliki teh besi diasup. Besi ge masalah. Antar di kapal plek. Maliki sih ada ulah salah mazhab. Namun Syafi'i mah teu bisa urang di jero luhur kapal. Di luhur kapal tayamum teu bisa cek Maliki cek Syafi'i mah lantaran Syafi'i mah kudu mawa lebu bae. Atuh kuari becer urang mawa lebu ka kapal mun ti bodem sia. Cecak awak kapal teh atau cak naon gara-garana pramugari itu apa? Debu buat apa? Tayamum. Wah, gua lemparin dari atas kapal loh. Kapal mah emang angkot 08. Maka mau lebu sagala tuh meunang atuh. Atuh sendal anu rada jore dia dileungkeun bae sapan orang lembur mah deuk ka Mekah sendalna jorepan. Aduh. Tepat pakai naik kapal ibu dak. Kudu gorobag ieu mah jelema. Kudu rapi atuh naik kapal mah. Eta mazhab urang mah kudu make lebu bae sedengkeun tayamum mah di mana geus waktu salat. Geus waktu salat eueus cai kakarak tayamum. Teu diinstruksikeun kudu mawa kelebu urang teu kaluhur kapal teu. Buat datang teu urang ka waktu salat. Teu kudu. Jadi berarti engke bae kumaha di luhur kapal. Luhur kapal. Cek awak kapal. Tibalah kita sekarang waktu salat zuhur, azan. Urang teu kudu eueuh cai pan di ditu, jangan sange hese. Tayamum ge eueuh lebu. Nah ieu cek mazhab Syafi'i mah teu kudu salat. Entah teu kudu salat teu kudu tayamum salat li hurmatil waqti bae. Di luhur kapal salat li hurmatil waqti berdasarkan mazhab Syafi'i. Bae urang kieu bae bisa di kapal. Sholli fardhu zuhri arba'an rakaatin. Ulama make musak bilal Ka'bah nyaho ka Ka'bah nya henteu. Li hurmatil waqti. Allahu akbar. Salat biasa urang bisa-bisa urang. Li hurmatil waqti ke datang ka Jeddah sabarakali salat urang di kapal qodoan. Tapi lamun cak pada Maliki mah atuh tayamum bae cek jangan maka naon tayamum eta naon nu aya kursi gitu dan naon kursi ka kursi. Tapi kalau mazhab Maliki Hanafi mah bisa. Hanafi mah sebab Hanafi mah sak kumaha tadi teh lebu, wadas, kapur, pasir meunang, batu di atuh beun aya ka beusi mah teu meunang. Mazhab Maliki plek sarua bae. Sakumaha tadi praktek nama ngan pedah sa'idan thayyibana Syafi'i mah tetep turoba. Geus urang kaluhur kapal, turab li hurmatil waqti. Aya batur di kapal tatayamum model kitu, urang tenang bae geus boga ilmu. Ulah sok kabawakeun. Batur cenah kos kitu. Ai urang kumaha kitu. Siap teu ngajemana sih emang. Gawe naon atuh.
saya tak ulangnya jadi bekal ilmu teh ngeunah datang ka kapal teh tenang geus bae kalem batur salat urang menteu batur tayamum urang menteu boga ilmu teh ngeunah mata Gus Dur mah batur Jumat nya menteu tenang malah ngabaso nya nama malah ngabaso Gus Dur mah batur salat Jumat nya nama ngabaso ditanyakan ke batur kok enggak salat Jumat urusin kamu aja kenapa ngurusin gua ndek gua deui pokoknya memenangan gua aja walaupun bagaimana cak Gus Dur kamu sholat lapar saya mau enak teka harti ku kabehan ge kok Gus Dur teh Jumat malah ngabaso babaturan nama sholat Jumat beres jana di akhir kakak sholat zuhur doang ditencerikeun ku kabehan Gus Dur enggak sholat Jumat parenganan menangannya atuh keur musafir jadi naon sholat Jumat teh kana mantak siang mondok ulah sakola bae tolol Gus Dur dilawan. Nyana nu sakola ke Mesir ke Amerika teu nyahoon bab salat. Atuh ku Gus Dur bade censerikeun. Aing mah teu salat teh Jumat keur musafir, deuk naon salat Jumat, zuhur bae. Kitu, mata ilmu mah tenang, tentrem. Ngan sing ade kaluar ti imahna. Lamun urang kaluar ti imah poe Jumat, ba'da subuh kaluarna jam 7, jam 6, wajib salat Jumat di mana bae. Sing ade tah urang di Bandung poe Jumat kaluarna jam 6 tak subuh bae pokona mah di jalan kudu eureun milu ka batur salat Jumat mun henteu digenjreng sia lamun aya ulah salat Jumat di jalan kaluar ti imahna ti lemburna meh salat subuh mun urang Cikupa teh mah ka Bandung hayang ulah salat Jumat di jalan kaluar tah di Cikupa teh ka mana ka Bitung di Bitung ngabubur di dinya di mana ke Bandung pan mah hayang ulah salat Jumat di jalan jadi tenang bae datang ke Bitung ngaba atuh ai berangkat di Bitung mah jam 7 biasa ngan eta mah asal kaluar ti imahna ti imah kaluar ti imahna bae memeh subuh lo datang we ka Bitung atuh biasa dahar heula atuh roti bakar 5 rokok berangkat jam 7 tahan kan di jalan teh kudu salat Jumat zuhur bae geus oh, eta kok kitu rahasiana. Nya berangkat da meme subuh ku belal fajri atawa ta subuh. Lamun mangkat subuh, awas. Datang ka Cianjur salat Jumat, eureun wajib salat Jumat. Mun henteu doraka. Jumat eta sing hade. Gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil gana diesian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah
si iklim anak kudu kawin jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung labuda, tah labuda kawin teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikeun kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes, emang udah geulis gitu berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis bakalan jual asup ka jero hatena deal siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teh engke jelema jeung ka dituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak jurig deh, cak jurig. Pugu cak jangan teh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum-hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu bentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil. Eta teh lain ti Gusti Allah kajeun hukum ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu. Demo apa kan itu? Kamarikan demo ke Jakarta. Demo. Pugu ye ge cak Qabil teh. Aing tetep bae embung kajian kuku mah ge. Embung bae. Beja ka Abah, beja ka Abahna. Bah. Naon Qabil? Ubah Abah bae. Ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu. Aya kitu. Instruksi itu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu. Manya ikula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis. Tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge. Kadengeun ku Habil. Cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae. Namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kebal hirup di dunia. Engke ge urang bakal balikna ka Allah. Dah sia. Ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajian kumaha lain ti Allah ieu mah kajian ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok ngerekan Abah teh ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kumaha kula mah
embung kajian kumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis tadaikeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kumaha kudu selesaikeun masalahnya selesaikan di mana mun terus-terusan kieu pan isin ka dituna ieu isin urang Ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing aja geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asa kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembel hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kebenaran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang hati ditunda ya Allah eta kos gitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu deuk dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing bihakan seuneu dilentap seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu nu Habil nu embe bae posene kitu bae oke cek nyana jadi geus iya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu deuk dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjore korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu wang gedena jeung nu wang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu wang gedena wang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana tenan teu kebal langsung turun seuneu neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dientap ka jeung ku komaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentap berarti aing kawin jeung nu gelis
mun aing kitu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu. Turun sana ka dieu ka ditu aing nu dilentap embe. Plek. Ceret bawa ka luhur teh aya. Tinggal ieu bae. Korban Qabil hasil tatangin, hasil tani nu jarore teh teu dilentap ku seun. Tuh, cak Kangjeng Nabi Adam, nu ditarima nu mana? Hah? Nu ditarima nu mana? Tah. Cicing bae Qabil teh. Gas, udah loba ngomong cak Qabil teh. Abah gua ari cenah rencana ka Mekah. Heeh, mah. Eger ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah mungin nya ge rada kagokeun. Kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam, ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang, berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah, dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin nah musuhan ka anjeun, kafirin ngamusuhan ka anjeun. Cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun. Horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Iya anak incu Kangjeng Nabi Adam, anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam, geus teu iman ka Gusti Allah, malah ngabunuh adina nu ngaran Habil. Dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem, sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng, kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur, manusiawi kan Kangjeng Nabi. Sifat kemanusiaan apa aing teh diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna. Tah Kangjeng Nabi Isa ge teh diturut jah heueuh. Tuh Kangjeng Nabi Adam ge teh diturut jah heueuh atuh pong aing abeh kitu. Entek tenang Kangjeng. Nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu, bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun. Baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat, disampaikeun ku tabiin, disampaikeun ku atbat tabiin, ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge eta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ad ni Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus, nyieun kadeheus, nyieun takrub melalui kurban ilallah ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani ya nazar patukubila min ahadihima, ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae didinya teu robah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil
naon ka dia naon cak Qabil lah kok Tuhan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil kola 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bohong mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu kieu teh urusan Gusti Allah tamah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu diterima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin diterima itu diterima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan bisa gara-gara sia aing gogol mah beueuh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae da kurang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula kakak deuk nyabok ka kula kakak deuk kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilai kuring mah moal kudu males uluran tanah kula mah moal nyabok ka kakak kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah deuk cicing bae kakak yang pilih kula mah cicing bae kakak deuk jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna minasabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh maka harti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males tah eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang si ngomong ke situ balangan nasehatan sakadar wah
teu bisa diomong ku kumaha. Masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sangat sedikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun bingung. Dijotos beusi teu bae. Digebuk beusi teu bae, dikumahakeun ieu. Dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh, datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu. Dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah. Cak iblis teh atuh teu kumaha aja can orang anu dibunuh. Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Sing ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadelekeun ya. Kadelekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek. Garep ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di barang gelut nu hiji dicekel tek dikahanapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna. Oh, tak itu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah. Tuh gitulah. Kobil teh oh jaheu babari ya. Eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae. Nah, Habil ku aing geus bisa. Sebab aing geus kuliah aing. Kuliah ngabunuh aing geus. Bisa saya kuliah ngabunuh. Ini saya dosen iblis. Langsung bae nurutan iblis. Jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna. Mantak cekel, tujahkeun, langsung kliak, nyokot batu nu gede, diangkat ku Kobil, gejretkeun kana huluna, buajret gitu. Syariat. Masya Allah. Gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin. Barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena. Ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan. Cilaka sia Qabil cak iblis. Aing geus teu tanggung jawab. Aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap. Baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah. Sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae. Qabil ceurik di dinya. Kadung ditangkep punyana aduh hadi. Jangan ditangkep punyana masyaallah. Ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep punyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus paet. Kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararuh tinggalnya na doang duaan ditangkep punyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluar. Mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita. Neuk menta turun ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah. Deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae. Dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah. Kudu dikumahakeun atuh ieu abi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung
moal hirup deui kajen kukumaha teh moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutan anak faba'asallahu ghuraba wallahu a'lam bissawab Sallallahu